Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kumpulna para kiai, para habaib, para santri, para tokoh masyarakat, oge para umaro, alhamdulillah lengkap dina malam ieu. Nandakeun urang henteu aya gef, henteu aya saling curiga, henteu aya jurang pemisah. Sebab cek Jalaluddin Rumi, kiai adalah tobib yakni dokter, rumah sakitna adalah negara, pemilik negara adalah pemerintah. Lamun pemerintah mengelola rumah sakit, dokterna eueuh acak-acakan, dokterna aya eueuh rumah sakitna moal beres. Dengan demikian aya rumah sakit, aya dokter, maka insya Allah ieu masyarakat nu garing bisa calagu. Seperti etalah bahasa Imam Jalaluddin Rumi. Eta ge lamun dokterna cager, ternyata dokter nu tadi mah wallahu a'lam nu dua, nu hiji mah cager. Nah iya, jadi lamun geus dokterna bae gering atuh kamu masyarakatna, pengelola rumah sakit geus teu eksis teh mengelolana sebab deuleu dokterna. Iya dokterna masya Allah nu hiji torek, anu hiji. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sindiran Imam Jalaluddin Rumi ia adalah merupakan nasihat yang urang cagerkeun heula dokterna, rapihkeun heula mengelola rumah sakitna. Satpam-satpamna adalah TNI jeung polisi. Lamun satpamna bener-bener nu wajar diasupkeun, nu teu kudu diasupkeun, aman ieu masyarakat. Ieu kan kadang-kadang satpamna nyelonong, teu beres si satpam ye. Nah, lamun dokterna teu beres, satpamna teu beres, tinggal pengelola rumah sakitna. Pengelola rumah sakitna ge ye neuleuh rumah sakitna geus acak-acakan, bingungnya na. Bingung akibatna ieu rumah sakit ditinggalkeun terbengkalai. Tinggal masyarakat ulah hese-hese mawa bensin. Belum ieu rumah sakit. Seperti itulah sindiran Imam Jalaluddin Rumi, sederhana tetapi masya Allah ternyata menusuk hati. Hati-hatilah jadi dokter sebelum mendokteri orang lain, diri sorangan heula dokteran. Hati-hatilah sebagai pengelola rumah sakit, memeh pasien datang jelaskeun heula ruangan-ruangan anu rapi, kitu kene satpamna polisi jeung TNI sebagai satpam rumah sakit. Mudah-mudahan kuayana ngahiji, dokterna calalager, pengelolana cararager, satpamna calalager, masyarakatna atuh sararehat. Nah iya ye, nandakeun urang calager jeung sehat, jam 12 masih keneh diuk simpul di dieu. Karena rasa cinta terhadap Kangjeng Nabi, dokter anu paling sejati eueuh deui Kangjeng Nabi. Cerita tentang wali-wali Allah di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, cerita tentang para mursalin, para anbiya sampai ayeuna, cerita para solihin di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, sampai akhir dunia. Paling sejati eueuh deui ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae, can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ke wali mana bae ge, fokusna adalah ziarah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres,
jeung para nu sejena nu baroga duit zarah ka Madinah nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman assalamualaikum ya Rasulullah emang kula teu ngadengepan kula mah teu maot boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na nu mantak tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha cek Kangjeng Nabi blon ieu budak ieu tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon cek ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi na hadir ketika orang salam ya Karim assalamualaikum ya Rasulullah alaikassalam ya Kiai Jamaluddin Masya Allah anta habibi ya Jamaluddin tuh terus mana dia cenah Kangjeng Nabi bantet tetapi hati-hati sebab orang cicing di hiji tempat di masjid kadang ruhna balai di masjid orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di pilpres orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di mall orang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di berbagai kanyahoan ku Kangjeng Nabi sia ngomong agama ge Jamal ya ku aing ka ambe bangun hayang ganti mobil sia kayawan handap teuing cenah Alphard mah ieu ganti deui bae blok untuk udagnya Masya Allah Ki Fudoli kitu geus boga Fortuner hayang Lexus moal ka bedag pod ya Allah ya Rabb kula mah sok ingen bae inget dongeng ieu sebenarnya mah dongeng Amerika tapi ku kula di Indonesiakeun kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris no problem oh masalah tapi kula kan osok dianggap song dongeng asli Amerika iya dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan jadi jauh Amerika tapi kula di Indonesia ke aya urang Haji Jamal orang mana solok jengkol jore jasetnya lembur atau solok jengkol ya Karim tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang ya carenang aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh pas kebeneran tatanggana delat ya geus Tangerang emang kos gitu nggak apa-apa ya PWH ya biarin itu mah kampung ini paling akhir kobet wah ini negara tapi di Tangerang paling istimewa pangodokan waduh iya mang guys waduh aya awewe sasalaman kenalan di mana ya di pangodokan langsung nyekel calana hadena ieu make calana ya Allah ya Rabb nah urang solok jengkol ke Jakarta maksud ke Monas akhirnya nyana lantaran macet naik taksi begitu naik taksi aman-aman baik kan naik taksi barang nyana ngarogoh kantong duit nate dolaran wih hebat ya urang solok jengkol buka dolar wah menang di Patriana maling masalah ya nyana dek mayarna kan nedek argona digali kumanya wah gede oge ya akhirnya maksudnya eureun heula di money changer toel supirna plak encan ge ngomong maksudnya berhenti di money changer nyana supir datang ke gerbek bae digaset cek nyana hei terus bae Masya Allah terus wah selain paeh cek gitu aing paeh aja nu kumaha ge terus bae sakira berhenti eureun ngubrus Masya Allah tapi salametnya akhirnya dengan sopan punyana ditanya Mas kenapa sih Cing Ahmad naik mobil gara-gara bapak nyolek saya
Kok cuma dicolek di tepak gitu, kok bisa jadi ader-aderan begini? Ayo ader-aderan. Iya kan, orang pada gelang atuh. Bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nah. Kok jadi ader-aderan begini? Mohon maaf, saya mohon maaf. Kenapa? Saya baru hari ini jadi supir taksi. Ya Allah. Sebelumnya kerja apa? Supir, cuman supir jenazah. Wah. Jadi pikiran saya masih supir jenazah saya. Jadi begitu dicolek saya kira pocong. Nah, iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir, pikirannya jenazah. Nah, Kos Ki Jamal sanajan ngomong dalil-dalil ganti mobil. Nah, iya beda-beda. Iya mah contoh doang, segini sarua sebenarnya mah. Kok mau Haji Pendi? Emang pikirannya jelema lain. Lain tiung koneng. Satukan ke orang, Masya Allah Karim. Tujukan kolbu orang, hijikan mantap. Lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali, seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani. Mungkin Pak WH paham, Pak Kapolres kenal, Bang Seki Jamal moal. Oh dibawa ke Itali moal. Atau tadi ader-aderan. Maksudnya naon? Ketika orang Itali membaca sejarah Isra Mi'raj, beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat. Padahal nyana beragama ateis. Cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian, kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Teka hartikan ke orang. Seorang filosofis berbahasana seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya, di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI 1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan. Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teka harti ku urang. Sebab lawan gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. Wah, baiknya kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Kuari gerokeun kurang pod kade aya naon cenah kiai kakula bisa lah ya Mang Haji mamangnya aya naon ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean sepiana kula sok maca sholawat ai penting boy hebat kadengeunna nya atuh bangun muringkak pulut ya urang kadengeunna gerokeun Ki Jamal kade Ki Jamal aya naon cenah kiai coba yuk orang babarengan ya ngaji di Cilongkut. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung isuk 3 isuk deui 5 di jalan Jamal sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres sini ikut saya, kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai,
Atuh nanti besok saya gak bisa kerja. Wah, enggak ada. Pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan. TNI, sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya. Yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh, enggak Pak Kiai. Waktu saya kan besok. Waduh, bagaimana kalau nanti malam ngaji? Besok jangan ngantuk. Dengan banyak pekerjaan. Mamin, men. Orang penting ngaji jam 12 sekarang jam 3. Aduh, atuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng, susah aing. Aing sakege jualan susah. Teu bisa. Ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Nya teu boga pamajikan ya. Predikatna 3. Durek, duren, duko. Duko, duda kolot. Durek, duda torek. Duren buruk. Oh, hiji acan. Nah, kuari gerokeun gugula. Haji Pendi jatuh boga pamajikan, ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai. Hampura. Kunaon emang? Bener ge kula teu boga pamajikan, WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 beting eureun jam 3. Bah, pamajikan kok koprak geus kieu bae. Lah, mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Moal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa. Rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean. Kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge di filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertian anak jelema henteu teu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra jeung Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabaraha alam moal dibacakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakeun Kangjeng Nabi. Begitu diciptakeun Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik acan. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat urang hitung bismillahirrahmanirrahim saayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir Rahim 3, Malik Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masani. Kangjeng Nabi dibere ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana.
Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk nupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh puji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasanan cek bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'atun labdon. Khobariyatun labdon insya'atun makna. Wah, maka hati jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba deg-deg ceuli datang ka hati. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdon insya'atun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil Alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku model eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah. Masya Allah karim luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ya TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, ya gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon atuh bendu ka presiden, ya presiden ge dirahmatan ku Allah. Nek naon bendu ka kafir, ya kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung dimerajkeun teh teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah. Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik Yaumiddin Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja bataknya kalau antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna harayang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo yang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkeun calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Wah, tuh surak kabeh. Wah, iya presiden urang hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya hebat.
tahun ketiga masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Akhirnya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teh ngomong biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Wah, keprok jalur. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden. Jadi tetap uangnya kan dari kamu-kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih, pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2 ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nanggeus jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Nah ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detail horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani,
nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu nu geus di Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah alam datang ka memeh nyeuna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam surga, alam neraka, nu asup ka surga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah. Ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta, ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir meringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kaberean kemari di imahna aya, Masya Allah selang sajam di nungora. Aya eta ge jurig namanya. Da dibawa jurig beureun. Tah, dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sing sarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana diuk di tempat rileks di kafe. Yo sambil ngopi. Nyana ngomong kieu. Cek eta politikus. Aing baca cerita ieu boga supir blow on. Kunaon cak nu pengusaha blow on nanya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir, Henry, ada. Si Henry enggak bener. Nokot duit ya, 10.000, ya. Coba ka showroom belikan mobil baby ben aing. Nya, kadigo. Ya, 10.000. Siap, Bos. Siap, Dan. Berangkat. Keluar. Hebat kan? Cek pengusaha cari sakumaha tamah. Supir aing mah leuwih blow on. Emang gua? Ya, kade. Ya, kade. Dengekeun ku sia ya. Herik, kade Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap, Bos. Salah luarnya. Nyana di luar kan garobrol. Bos orang tololnya. Emang gua atuh mah nya aing jam 10 dibere 10.000 ditah meuli baby ben tolol kan, Bos. Goblok politikus tolol kan. Je, atuh bos aing nu leuwih tolol mah tolol. Emang kunaon? Atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita telepon atuh bolon udah coba. Pugu nyana daga di hareupeun aing goblok teh. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini di zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat.
Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kurang ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang kurang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang teu ditonton, boro-boro eta lurah ditonton urang. Urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Nah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloon. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuksimpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang, masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bi sifatina wa tatakhallaqa bi khuluqin. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kaula. Geus Kangjeng Nabi maningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuhna naon di diri Kangjeng Nabi mah teu aya muatan-muatan pribadi, kabeh menang ti Gusti Allah. Hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung. Beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu. Haji Jamal coba ka dieu sibuk. Ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek. Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Ieu kiai be kos kitu kok pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri orang masih aya. Ketika sifat diri orang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener jeung haseup. Hampang jeung. Aing ge nurutan haseup lah. Moal aya beban geus kahayang aing geus dipiceunan ngarokok deui. Masyaallah. Bisa dijen contoh sia haseup. Aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur, tilu ngarokona rada kelep. Ngarupa jadi pocong haseup. Wah, cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong. Nah, teu salah tapakurnya. Dedeleuhanna kan nya nama dedeleuhanna lain dedeleuhan akhirat, dedeleuhan karunggoni. Ya otomatis ngarupa haseup ge. Nyingseuna. Pendi jangan kemana-mana. Engkau adalah temanku. Mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial kahasep gobloknya. Atuh goblok dah mah goblokan Haji Pendi sebenarnya. Nah, dilalagak ku hasep. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh di Gusti Allah panggil, kemudian dibersihan, diberangkatkan Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra, Kangjeng Nabi subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
diberangkatkan hampang sakicep di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa setek datang hampang sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha set hampang Fatihah. Nah mantak begitu turun diberi oleh-olehnya sholat ya geus dipersiapkan Fatihah sab'ul masani walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Baca ku urang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun Haji Rusdi nu nyeribeteun supaya cager inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang. Kukula ditelepon. Ka dia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya ta wakil. Tah hirup keneh kuari hadir di dia cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah nu muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara orang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba. Paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya. Ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugit. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh aya di kijamal. Al-Fatihah kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Haye Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung jakna. Bau caknya cek ahli kubur bau Fatihana. Nah ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati. Bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain tapi Fatihah mah fardu ain.
Apabila teu bisa maca Fatihah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sindiran Imam Jalaluddin Rumi ieu adalah merupakan nasihat yang urang cagerkeun heula dokterna, rapihkeun heula mengelola rumah sakitna. Satpam-satpamna adalah TNI jeung polisi. Lamun satpamna bener-bener nu wajar diasupkeun nu teu kudu diasupkeun aman ieu masyarakat. Ieu kan kadang-kadang satpamna nyelonong. Teu beres si satpam ye. Nah, lamun dokterna teu beres, satpamna teu beres, tinggal pengelola rumah sakitna. Pengelola rumah sakitna ge ye neule rumah sakitna geus acak-acakan bingungnya na. Bingung. Akibatnya iya rumah sakit ditinggalkan terbengkalai, tinggal masyarakat ulah hese-hese mawa bensin belum iya rumah sakit. Seperti itulah sindiran Imam Jalaluddin Rumi, sederhana tetapi masya Allah ternyata menusuk hati. Hati-hatilah jadi dokter sebelum mendokteri orang lain, diri sorangan heula dokteran. Hati-hatilah sebagai pengelola rumah sakit, memeh pasien datang jelaskeun heula ruangan-ruangan anu rapi kitu kene satpamna polisi jeung TNI sebagai satpam rumah sakit. Mudah-mudahan ku ayana ngahiji dokterna calalager, pengelolana cararager, satpamna calalager, masyarakatna atuh sararehat. Nah iya nandakeun urang calager jeung sehat jam 12 masih keneh diuk simpul di dieu. Karena rasa cinta terhadap Kangjeng Nabi. Dokter anu paling sejati eueuh deui Kangjeng Nabi. Cerita tentang wali-wali Allah di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna. Cerita tentang para mursalin, para anbiya sampai ayeuna. Cerita para solihin di zaman Kangjeng Nabi Adam sampai ayeuna, sampai akhir dunia. Paling sejati eueuh deui ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke Baghdad, ziarah ke Uzbekistan, ziarah ke Turki, ziarah ke mana bae can anggeus lamun can ziarah ke Madinah. Lamun geus ziarah ke Madinah selesai. Ziarah ka wali mana bae ge fokusna adalah ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres jeung para nu sejena nu baroga duit. Ziarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus ziarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadengepan, kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi, jelema nu maot syahid wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantak tadi Kangjeng Nabi hadir di dia waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Si Kangjeng Nabi blon ieu budak ieu. Tiba deui ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon deui. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi nah hadir ketika orang salam ya Karim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Kiai Jamaluddin. Masyaallah. Anta habibi ya Jamaluddin. Tuh. Kasih mana dia jenazah Kangjeng Nabi? Banten. Tetapi hati-hati sebab orang cicing di hiji tempat di masjid, kadang ruhna balai di masjid. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ruhna di Pilpres. Orang nyaritakeun Kangjeng Nabi, ruhna di mall. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi ruhna di berbagai kanyahoan ku Kangjeng Nabi. Sia ngomong agama ge Jamal. Ya ku aing ka ambe.
bangun hayang ganti mobil sih ya. Kayawan handap teuing cenah Alphard mah ieu ganti deui bae blok untuk udahnya. Masya Allah kifudoli gitu geus boga Fortuner hayang Lexus moal ka bedag pod. Ya Allah ya Rabb kula masuk inget dongeng ya sebenarnya mah dongeng Amerika tapi kukula di Indonesia kan kula lamun maca Amerika berarti kudu bahasa Inggris no problem oh masalah tapi kula kan osok dianggap song dongeng asli Amerika iya dongeng di zaman Estin jeung Ronald Reagan jadi jauh Amerika tapi kukula di Indonesia kan aya urang Haji Jamal orang mana solok jengkol jore jasetnya lembur atau solok jengkol ya Karim tapi teu eleh jore di Tangerang mah carenang ya carenang aing mah lamun Haji Mamin urang carenang embung wau atuh pas kebeneran tatanggana delat ya geus Tangerang emang kos gitu enggak apa-apa ya PWH ya biarin itu mah kampung ini paling akhir kobet wah. Iya negara tapi di Tangerang paling istimewa pangodokan waduh iya mangges waduh aya awewe sasalaman kenalan di mana ya di pangodokan langsung nyekel calana hadena ing make calana ya Allah ya Rabb nah urang solok jengkol ke Jakarta maksud ke Monas akhirnya nyana lantaran macet naik taksi begitu naik taksi aman-aman baik kan naik taksi barangnya ngarogoh kantong duit nate ya dolaran wih hebat ya kurang sok jengkol buka dolar wah menang di Patriana maling masalah ya nyana dek mayarna kan nedek argona digali kumanya wah gede oge ya akhirnya maksudnya eureun heula di money changer toel supirna plak encan ge ngomong maksudnya berhenti di money changer nyana supir datang ke gerbek bae digaset cek nyana hei terus bae Masya Allah terus wah selain paeh cek gitu aing paeh aja nu kumaha ge terus baik, saya kira berhenti eren ngubrus Masya Allah tapi selamat akhirnya dengan sopan punyanya ditanya mas kenapa sih selamat naik mobil gara-gara bapak nyolek saya kok cuma dicolek di tempat gitu kok bisa jadi adar-adaran begini ayo adar-adaran ya kan orang pada gelang atuh bahasa Melayunya tersendat-sendat ya nah. Kok jadi ader-aderan begini? Mohon maaf, saya mohon maaf. Kenapa? Saya baru hari ini jadi supir taksi. Ya Allah. Sebelumnya kerja apa? Supir, cuman supir jenazah. Wah. Jadi pikiran saya masih supir jenazah saya. Jadi begitu dicolek saya kira pocong. Nah, iya kan pengertian anaknya sanajan jadi supir pikirannya jenazah. Nah, Kos Ki Jamal sanajan ngomong dalil ganti mobil. Nah, iya beda-beda. Iya mah contoh doang, sih geng sarua sebenarnya mah. Kok mau Haji Pendi? Emang pikirannya jelema lain tiung koneng. Satukan ke orang Masya Allah Karim tujukan kolbu orang hijikan mantap lamun orang ningali sebuah tukilan di Itali seorang filosofis ulung asli nyana orang Yunani mungkin Pak WH paham Pak Kapolres kenal Bangsa Ki Jamal moal oh dibawa ke Itali moal atau tadi ader-aderan maksudnya naon ketika orang Italia membaca sejarah Isra Mi'raj
Beliau mengatakan orang tersebut tidak akan ada tandingnya sampai kiamat. Padahal nyana beragama ateis. Cek nyana sampai kapanpun tidak akan ada tandingnya. Dengan demikian, kalau kita ingin menyerupai beliau, kita hidup harus tidak usah punya kegiatan. Dengan kata singkat, harus hidup malas. Teka hartikan ke orang. Seorang filosofis berbahasana seperti itu. Ketika seseorang masih sibuk dengan pekerjaannya, di gubernuran misalnya, di Polres misalnya, desa misalnya, RI 1 misalnya, tidak akan sampai kepada martabat yang tinggi. Sebab beliau itu, mereka itu masih mempunyai kegiatan-kegiatan. Orang yang istimewa, orang yang tidak pernah punya kegiatan. Sehari-harinya rileks, sehari-harinya dia itu malas kerja, malas berpikir. Itulah orang yang hebat. Lamun ku urang diteliti seperti bahasa anu teka harti ku urang. Sebab lawan gubernur, marilah kita kerja keras. Polres apalagi, mari kita kerja keras. Harus kerja keras kita. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara, kita harus kerja keras. TNI apalagi, jangan kerja keras. Wah, baiknya kerja keras. Tetapi seorang filosofis yang tidak perlu saya sebutkan namanya, Nyana bilang, orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan, itulah yang hebat. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Ente bisa kos gitu, jadi wali. Kuari gerokeun kurang pod kade aya naon cenah kiai kakula misalnya ya Mang Haji mamangnya aya naon ya orang ngaji penting. Kula kan boga pagawean cepena kula sok maca sholawat ai penting boy hebat kadengennya atuh bangun muringkak bulu teh urang kadengenna gerokeun ki Jamal kade ki Jamal aya naon cenah kiai coba yuk orang babarengan ye ngaji di Cilongkut. Kula sibuk malam eta aya 2 panggung isuk 3 isuk deui 5 paeh di jalan Jamal sibuk teu bisa tah. Kapolres panggil, Kapolres sini ikut saya, kita sama-sama nanti ngaji malam mulai jam 12 sampai jam 3. Waduh Pak Kiai, atuh nanti besok saya gak bisa kerja. Wah enggak ada, pokoknya saya enggak ada punya pekerjaan. TNI sarua bae. Pak Dandim, kebetulan Dandimnya hadir. Pak Dandim, coba ikut saya, yuk kita sama-sama kita ngaji malam. Waduh enggak Pak Kiai, waktu saya kan besok. Waduh bagaimana kalau nanti malam ngaji, besok jangan ngantuk dengan banyak pekerjaan. Mamin, men, orang penting ngaji jam 12 orang jam 3. Aduh atuh kenteng acak-acakan. Aing mau bisa jualan kenteng susah aing. Aing sakege jualan susah. Teu bisa. Ulah-ulah kadinya Haji Pendi teu boga pamajikan. Nya teu boga pamajikan ye. Predikatnya 3, durek, duren, duko. Duko, duda kolot. Durek, duda torek. Duren buruk. Oh hiji acap. Nah kuari gerokeun ku gula. Haji Pendi jatuh boga pamajikan ya. Coba ya kade urang ngaji jam 12 eureun jam 3. Hampura Kiai. Hampura. Kunaon emang? Bener ge kula teu boga pamajikan WA-an terus. Sibuk. Nah, sekretaris ya, Amin Rais. Iya tah. MC. Di urang ngaji jam 12 beting eureun jam 3. Pamajikan kok koprak nang geus kieu bae. Mal bisa. Kunaon eta lantaran pekerjaan. Moal bisa. Jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan.
pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa, rileks, hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean, kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge dina filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat, orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertian anak jelema henteu nun teu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isrokeun jeung Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah diciptakeunana. Alam ahad, alam wahid tidinya urang mah sabaraha alam wali dibacakeun trek kakarak di alam arwah. Jauh bedana urang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah di alam ahad ke alam wahid diciptakeun Kangjeng Nabi. Begitu diciptakeun Kangjeng Nabi maksum, teu pernah ngagawean dosa saeutik-eutik acan. Moal aya hiji rasul, moal aya hiji nabi anu ngagawean dosa. Andai kata ngalaksanakeun dosa hanya sekedar jang contoheun urang dirina henteu maksum Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewana kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskeun, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah. Walaqad atainaka niscaya kaula mere ka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Malik Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masani. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk nupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani takwim moal aya tandingna. Dibere urang teh titinggalian, dedengean, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun lafdhan. Khobariyatun lafdhan, insya'iyatun makna. Wah, maka hati jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka hati. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdhan, insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku model eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detil panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah rikatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna
memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, Masya Allah karim, luar biasa. Sedeket cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, ja gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung nemerakeun teh boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok baki Jamal mah. Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Malik Yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh teu dijelaskeun ayeuna. Kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja bataknya kalau antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna harayang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia, nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang, mendengarkan ayat salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden, untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Wah, itu surak kabeh. Wah, iya presiden urang hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok. Iya, hebat cek. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah, hebat. Tahun keempat, supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Akhirnya selesai masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal. Ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan anak dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teuing ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawana ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalur. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Wah, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung.
saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu-kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belanya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mangansa kadar hiji, urang bakal hajatan, yuk urang ramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nanggeus jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan. Nah, ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian kitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah aya naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7, pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti. Nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi. Maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Kangjeng Nabi ilmu nanyahoeun kana nu nu geus di Kangjeng ka zaman sina Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Adam. Memeh Kangjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah alam datang ka memeh nyieuna naon Kangjeng Nabi dibere nyaho. Setelah eta saya kudu Kangjeng Nabi isu pageto tahun hareup menjelang kiamat. Setelah kiamat alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam surga, alam neraka. Nu asup ka surga, nu asup ka neraka dibere nyaho Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah. Ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir
Muringkak bulu orang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya kari. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kaberan kemari di imahna aya, masya Allah selang sajam di nungora aya itu kayak jurig namanya udah dibawa jurig beren tah batak iya ilmu teh ya, ilmu ulah yang serikeun batur lantaran kadang-kadang aya jelema teh yang serikeun batur okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya di dongeng Amerika cuman di Indonesia kan aya jelema politikus jeung pengusaha penghar nyana diuk di tempat rilek di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir blow kunaon cak nu pengusaha blow nanya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10 sopir Henry ada si Henry nggak bener nyokot duit ya 10.000 ya coba ka showroom belikan mobil baby ben aing nya kadigo ya 10.000 siap bos siap dan berangkat hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih blow on emang kuna ya kade ya kade dengekeun ku sia ya Herik kade Herik ada apa bos coba dicek gua ada di rumah gua apa enggak tolong dicek coba ayo segera ya siap bos salah luarnya nyana di luar kan garobrol bos orang tololnya emang gue atuh banyak aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan bos goblok politikus tolol ya atuh bos aing lu leuwih tolol mah tolol emang gue atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon udah coba buku nyana daga di hari pun aing goblok dah emang bos tarolol kabeh ge eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh eta bener bener ini di zaman akhir modal kos gitu bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat iya percis di luar rakyat yang serikeun para pejabat emang henteu disaksian henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A si B si C si D si E emang teu ditonton gubernur emang ku urang teu ditonton bupati emang tadi ditonton ku urang teh Kapolres emang tadi ditonton boro-boro eta lurah ditonton ku urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya